dengekeun bagong ku sia nya. Lamun sia hayang dihargaan, hirup sia kudu bisa nyopanan. Aing mah dibawa bager bakal bager, dibawa kasar bakal kasar. Kanu gede aing moal nyalutak, kanu leutik aing moal nincak. Ayeuna mah hirup aing mah simpel, hargaan mah kanu ngahargaan, kira bali sia lelegegan ku aing diciduhan. Paladageun tak sia. Kanggo nu garableg sametan, kanu anu boga hutang, ulah sok loba bersilat lidah, sok-sok gera bayar, pamali, lain isuk sore. Dengekeun yeuh ontohon. Prinsip hirup mah ulah nyebutkeun pamajikan aya urutna, da pamajikan mah maturan ti kolot nepikeun ka maot ku pamajikan, lain ku dulur, lain ku indung, bahkan lain ku anak. Bener teu? Paladageun. Dengekeun, ayeuna mah ulah make ilmu padi, ilmu guludug, ilmu bagong. Ayeuna mah pake mah ilmu tai. Heueuh, ilmu tai. Ayeuna mah sanajan cicing dihandap moal aya anu wani nincak. Bener teu? Paladageun. Aing ge nyaho, buah buruk mah bakal ragrag. Tapi lamun sakirana ngabauan ka aing, ka keluarga aing, lamun teu dituar tangkalna, ku aing dirabut jeung akar-akarna. Yes. Tapi ieu lain soal tangkal. Paladageun. Cek, tadi teh nu ngomen cenanya Ece mah ngomongna kasar. Atuh sakirana hayang lemes mah aya we atuh ku sia. Kata-katanya tuh Cek. Mending kena hirup babaladagan tapi boga perasaan daripada sia sopan tapi kalakuan ciga setan. Paladageun. Hirup mah diajar ngarumasakeun kana kasalahan sorangan. Ame hirup sorangan henteu asa aing pang benerna. Paladageun. Nah hanya lalaki lamun milih selingkuhan, nah henteu anu leuwih geulis ti pamajikan. Atunya heueuh, dengaran ge lalaki. Dibere anu rohani, milih nu roh halus, dibere anu pinter jaga diri, kalakah milih anu obral diri, boga pamajikan bisa ngarah duit, kalakah neangan anu meakeun duit. Ieu ngaranna ge lalaki, dipilih menang nu leuwih. Lagian ieu jadi selingkuhan mah kudu geulis. Nu penting mah ateul we jeung teu tahu diri. Bener teu? Agung. Dengekeun besti, di lemur aing mah selain boga ilmu buat baeut teu pararubuk, sok aya ilmu deui anu nuding tanpa bukti, jeung nginjem tara daek mulangkeun deui. Bener teu? Paladageun. Ari dasarna balangsak mah nya balangsak we atuh kardun. Untung sagala dirayu, untung sagala dibere janji manis. Engke beb, urang ulin ke puncak. Engke beb, urang ulin ka mall belanja. Lamun teka turutan saha nu era beungeut sorangan. Lagian yeuh awe zaman ayeuna mah teu raresepeun janji manis. Yes. Raresepeunna oge kana cicis. Omo modelan awewe kos urang. Dirayu teh yeuh lain klemer-klemer. Kalakah utah uger. Lamun hirup teu bisa mangpaat keur batur, minimal ulah sok ngarugikeun batur. Lamun hirup teu bisa muji batur, ulah sok hayang ngahina batur. Omo lamun hirup can bisa ngabahagiakeun batur mah, minimal ulah sok nganyarikeun batur. Belerang. Dengekeun ku sia besti. Lamun aya salaki batur mere duit, tarima aya da eta mah kaasupna oge rejeki. Montong didenge rayuana mah yeuh gubug duitna tong digubug salakina mah tuman da eta mah nu batur antep we sina mantong deui ka pamajikanna. Leres teu? Paladageun tak ku sia. Dengekeun ari sia besti, ari hirup ulah dipake rudat teueuh, lamun bogoh nyatakeun, lamun rindu panggihkeun, lamun geureuh ciduhan ari sia, lamun teu gableg ka bogoh rebut nu batur dan nu sia oge direbut batur. Hari gini Asia tidak mulang tarima mana paten. Baladageun tak ku sia. Sagala ku sorangan aing mah capek. Kunaon itu menipat sagala disempak ditajok. Kunaon Cak? A few moments later. Ayo euceuk kunaon menipat sagala ditajok. Capek aing teh ku si kardun teh dibohongan, cenah mah keur bobogohan deuk diratukeun. Geuningan ieu aing geus kawin mah dibabukeun.
dengekeun besti. Ayeuna mah teu kudu silih salahkeun Asia, lalaki wajar. Sulu oge da uluna aya 2. Awewe ayeuna disebut celemeng cerewet wajar, da bibirna ge aya 2. Teu kudu lieur Asia, sakirana lalaki sia ras babatok tewak ke Asia bungkem uluna mah teu cicing. Naon sia diprotes baladageun teu ku aing. Saganteng-gantengna lalaki, sagagah-gagahna lalaki, anggar we geus kawin mah teu jauh cigah tuyul. Poting disusuan, perang ngala duit. Sanes kitu lur. Kabeh jelema bisa nganilai jelema layakna juri, tapi teu sakabeh jelema barisa introspeksi diri. Baladageun. Pesti! Kunaon obat nyeri hulu gambarna lalaki? Nya atuh heueuh yeuh, da lamun diganti ku awewe mah yeuh eueuh deui obatna iwati duit. Dengekeun ku sia bedul, sabusuk-busukna bangke beurit, leuwih busuk keneh hate sia anu loba iri dengki ka aing, anu loba nguruskeun hirup aing, anu hayang ngajatuhkeun mental aing. Dengekeun yeuh aing macan pernah ngusi ka diri sia, komo lamun nepikeun ka ngarugikeun ka diri sia. Paladageun tah. Panyakit hate, tabib, dokter, moal bisa ngubaran. Hoya. Udang sare nu dicokot HP. Pamajikan dangdang geus geulis kieu nu ditempo mah HP. Kamodol-modol oge mah mawa HP. Duh bu, ieu teh nyeri awak teh Pencetan HP mencetan. Eueuh nu nyaho nasib jelema kahareupna bakal kumaha. Intina mah ulah sok nyapirakeun batur. Baladageun. anu kawasna lampir anu sok marah-marah terus anu sok malakan duit anu cerewet oh iya mah pemajikan iya mah pemajikan atuh iya mah tuh ngaranna ge pertanyaan tetebakan permainan Nanya, naon ibu ari ibu jeung mantan-mantan ayah geulisan saha? gelisan ibu Anu bener. bener Jawab anu jujur. bener ibu Anu. ibu gelisan ibu Pokona mah jawab nu bener. Ibu jeung mantan-mantan ayah geulisan saha? Jujur. Sosok guru jujur. gelisan mantan ayah Tuh kan, cek anu dibohong, mana emang geulisan mantan mah. serba salah Nini make cut brai ka jalan. Dicarekan ku si Aki ngalawan. Pais tutut pais keong, mobil butut ngagaleong. Denge ku sianya, aing edek disebut tante-tante, aing dek disebut ibu-ibu, aing disebut geus kolot ya keun bae ya. Aing mah umur kolot tapi jiwa aing mah tetep muda ya. Seleranya juga muda ya, dengekeun. Edek sia resep, edek sia teu resep, bodo amat lain urusan aingnya. Dadah. Cus. Hirup aing mah simpel lur. Bisa turutan, teu bisa ikhtiaran. Boga hate ulah dipake iri jeung dengki. Ari WA bisnis. Aing nyeun status galau jeung teu gablek duit. Ari mana bisnis naon? Ye, ari jadi jelema ulah sok baperan, ari kabatur ngomong babaledagan, giliran disindiran babarawakan dina SW, wani mah totog, teu wani mantog.